motor mending ngabret gitu. Bener ranking mengabret euy. Ah. Aing nurutan na CRF. Susul ka aing mah hobi. Ieu mah aing kudu diajar ieu mah standingan euy kos bieu. Kiraku tuh bisa. Mang, urang yang bisa standingan. Standingan kumaha sal? Heuh kos bieu mang. Pan amang linu standingan motor ieu. Naon atuh salda. Eta mah standingan. Da soalna ranking mah digas teh maut. Heuh geus siap lah. Tadi lapang ya standingan yap. Kiraku ieu motor teh bisa standingan acan yap. Deuleuh eta. Heuh nam atuh nam. Nam ka lapang nam. Yap. Yap mang. Aing budak moal yang disuruh parupa. So, kumaha ieu teh? Hirupan motorna, hirupan. Hirupan. Terus gasna we bukakeun. Kupingna we lesapkeun. Oper heula meureun. Oper heula. Terus kumaha? Sok, gasna teh, gasna ada gas eutik. Lesapkeun. Ieu geuning. Panjang kayak ngapung ka luhur. Kumaha? Ngapung atuh sana. Mak. Mereka nggak preker. Terus gasna asup. Etana tah, asana leungna hok asupkeun. Kuplingan cekel. Asupkeun terus mah. Oh, rada gas eutik. Kuplingna lesapkeun, asup eutik. Kumaha mah kupling mah? Ih, Ieu carana ya. Dulu si Keher eta sisa sabatan naik kuda lumping aja acok-acokan gitu.